barudak syuting lah aing karena YouTube dah kieu dah aing beberapa artis atuh ke SD mah artis aing artis di Cimanglin Mang Acai siap ya kenapa teh artis calung kajian artis calung naon artis calung main calung itu pembodoran gitulah ke baheula ke leutik mah aing ke SD diundang diajarkeun tah sareng nyieun grup calung ngaranna teh grup calung bloweh cenah watan mangacai aing menjadi dalangan teh tah dalang kan tarang ngabodor jadi MC we calung di SD kelas genep ajar calung Singaparna Tasik artis aing gitu kadenya tontonan tah calon artis YouTube di Singaparna hari aya kuota we lah hari eueuh mana kajian di like setik tonton like geus kabur malum dah bener orang lemur mah baheula zaman baheula aing ayeuna mah ada kuota teh kuota naon cenah unlimited ayeuna unlimited baheula mah unlimited anjing da HP lagi Nokia 3310 kebeli pulsa oge seminggu sekali aing bang eta teh seminggu sekali teh bati ladang ngakutan cau di pasar ngakutan cau baheula mah aing tak ka sengklen dibayar 25.000 itu paling gede itu baheula satruk gede karena bayar 25.000 namun make call mah paling 15.000 karena bisa beli pulsa bisa lagi nu goceng Madu iya tuh dah, menang duit 16.000, balikin pulsa goceng, goceng teh kan genep 1.500 di pulsa. Kalau ada internet kan tuh dah, SMS sekali ya nong SMS deh, kan anyar boga HP, anu SMS teh. Kan pakai geternya ditenan dina luhureun kekesen ai taeun keur ngobrol da jam baheula mah mun ngumpul-ngumpul gitu teh lain nyarong HP tempo budak aya nama ngumpul-ngumpul ngariung naon tara rungkul siga nu lalunguh nyawa mah ngombe HP coba ngobrol teuneun HP teh ka aing dina kekesen tadi pebanci cuma kalau nyawa HP disada modelan no nelpon gitu gumug aing langsung rewas aing naon nyawa mah eta HP sia cenah di sana goblok aduh karena di sana teh bunga mun HP
merhape di sana ayo nelpon ayo nelpon era mah WhatsApp telepon gratis itu kan beli pulsa 6.000 sisa duitnya mah sabaraha 8.000 can beli udud behak atuh tah dahar mental we ti kolot tinggal nyidup balik ka imah dahar balik ka imah teh balik capek teh moal duit teh ngeun menta dahar anggur mah males ya ladang gawe teh beak mah pake meuli pulsa cing siapa bisa sare aing ek syuting oh bisa sare cing ngacapruk ya aing mungkin naon tadi lah gitu dahar mah dahar naon atau nya eta we mah aya naon dibuka teh jeung tempe ada ieu mah naon we nu penting mah wareg gitu dahar mah tempe yo sangu nu penting sangu pulen gitu tempe disambelan kadang-kadang barang biasaan tempe cek aing tempe teh mani melelel kieu asin eta jeung naon ieu teh tempe naon cai eta cenah asin tempe cenah asin tempe aing pok aduh Gusti asin tempe era kan aing di imah kan dulu loba gitu di imah teh aya dulu teh kan aya 5 genep dulu teh aya tempe sapotong meureun nyai kolot baheula udah palinter atuh palinter tempe sapotong ceuritaan we kunci uyah keueureun kunci uyah sinalila kan kita jadi asin epok teh asin tempe aduh Gusti asin tempe ya kan ari make uyah manya dahar teh deungeunna saeutik sangu loba gitu jadi nate awet kita jadi si tempe sapotong teh bisa kadahar gitu ketujuhan gitu dah nah asin mus sangu deui da asin tempe mereka sangu deui blok asin tempe begitu dahar jeung sayur cenah kan aya di lembur mah sayur teh kuah gitu kuah teh cenah disirek di sayuran cenah sayur naon eta sayur cenah pokoe jeung nu aya lah sayur herang tumpuk sayur herang naon cek aing ieu eta sayur herang sayur herang tumpuk sugan anu atuh kan ari di lembur mah mundar jeung sayur teh jeung kuah gitu aya kuahan ya sayur herang jangan mun di dieu mah sayur bening cenah ai mun di mah aing mah sayur bening teh bener eta mah ulah naon cai goreng teh
beneran cai termos di uyahan pakai pecin. Sayur bening. Itu dah cuman baheula mah dahar ge teu rupa-rupa atuh aing mah penting masa warang gue sangu puguh mah mising dahar jeung sangu koneng ada can dahar atuh aing isuk-isuk meuli sangu koneng tah meuli sangu koneng jam 8 teh lapar deui lapar can dahar nah mana can dahar ai tadi dahar naon sangu koneng teu pantes teu dahar lain sangu eta sangu koneng lain sangu eta mah sangu koneng sudah yang sangu sangu koneng sing bubur ge lain sangu eta mah sudah lain mah yang sangu eta mah naon jajan atau jajan bubur jajan sangu main dah jeung sangu gitu atuh nyang jeung naon we jeung asin tempe teu naon rek jeung sayur bening teu naon penting mah nya dahar sangu we gitu tapi nya tak muji gitu orang we muji gitu ka kolot ka jelema boga budak genep budak genep ai dagang usaha gitu usaha dagang bala-bala eta seumur-umur yang bala-bala budak bener genep cara pola lah kabeh berarti bala-bala bisa nyakolakeun budak berarti bala-bala genep sekolah lagi dah kemudian ai kolotnya ai kolot men rumah sawen aing baheula sakola teh anu ukur nepikeun ka SD cik atau anak mah urang nepikeun ka sarua cara kolot teuing beunang sok bisa kolotkeun kajen teuing banting tulang gitu ge kolot mah penting mah budak cenah tita sakola lagi sakola jadi naon karena kan nya cenah digawe cenah teh siga kolot teuing hayo we dagang bala-bala udah cek aing teh halus atuh dagang bala-bala ge kita bisa nyakolakeun budak atuh heueuh cacak-cacak dagang bala-bala bisa nyakolakeun budak genep jeung cara radi gitu mudah-mudahan insyaallah mah insyaallah jadi jelema gitu mau ngelakeun kolot teuing orang kan ketika STF sekolah heula STM ge da nya kitu teh mun ai kolot mah hayang budak teh kan hari STM mah keluar digawe teh kan bisa langsung kerja cenah kan harita dina TV sekolah STM keluar gawe bisa langsung kerja cenah cik sekolah maneh ka STM ngara bisa gawe langsung gawe bener sih asup ke STM 1 tahun kelas 2 langsung gawe itu sekolah digawe sudah aing baheula mikir teh euy sakolahnya
sekolah geus buku ge daftarna uang bangunan can kabayar kana pikeun ayeuna aing digawe can ka bisa kabayar kene rencan bisa meureun hayang teh urang hayang mayaran bayaran oge aing lamun kekarak erek ulangan tah kan semesternya erek ujian semester tah basar kamu ujian semester cenah jadi bere kartu kudu mayar heula sabulan cenah daftar iuran atuh aing baheula bayar 45.000 ge Cintawana kan SPM Cintawana tara iuran rajin iuran teh erek ieu erek naon teh erek ulangan gitu tara iuran sabulan eta ge era cek guruna cenah atuh cenah sabulan-sabulaneun amat tak dibayar we sabulan sebulan kakarak meunang aing setahun 2 tahun pikir-pikir aing aya masa sekolah teh lain hayang teh kan emang langsung jadi langsung gawe mau udah digawe eta ge aing sekolah teh batur sekolah aing digawe kan dipikir-pikir aing teh ngadon sekolah teh ngadon nyer-nyer ti hutangeun ieu mah aing geus kelas 2 teh aing digawe di pasar jadi ieu naon teh kang si ada Yuda baheula teh kang kelontongan dah sekolah engke langsung gawe tilu leuting sekolah 3 tahun gawe langsung aing gawe jadi tukang kelontongan jadi tukang salak aing di pasar manggul salak 50 kilo tapi Cikira jeung si Agis panggul ke pasar calak dagang subuh-subuh jam 8 sekarang geus balik teu meunang duit aya giliran ieu naon teh dagang salak ya anyar keneh we ai anyar-anyar kan can warabuheun gitu batur teh jadi mana ge mana teh sarua kakak ngarintis gitu dagang kepayu-payu dagang teh cai nu penting mah jadi duit gitu. Oke siap cek aing teh ai nu mareli teh kan aya tetangga sakilo sabaraha kilo zaman baheula teh sabaraha nya padahal mah ku aing asal jadi duit we 1.500-eun sok tar bere tapi balik-balik urang di sabaraha eta aing balik dibikeun duit teh ka indungna ieu sing teh bu yang sakit bareng ngahulang cenah urang sakit da ku aing diobral daripada balik deui anjing berat moana teh aing geus we diobralkeun dengan jadi duit cek dunungan oge gitu salah bis tegang ieu nelu ka uwa di Bandung aing batur sekolah PKL cenah ke waktu PKL yuk nangan tempat PKL hayu batur mau PKL aing mah urang ge PKL di Bandung PKL teh di tukang ieu di tukang sangu aja di warteg batur PKL di bengkel ayo urang ke bengkel teh gigireun bengkel tamal ban gitu anyukan rokokna aing tenararinya terus kana STM otomotif lah gitu STM bener jadi
sekolah langsung kerja deh gitu, asup ke sekolah langsung gawe kita kere bener, sekolah langsung kerja.